Pemirsa kaum dangu sadaya, wilujeng petepung laweng deui di Jomantara. Dina kasempatan ayeuna urang nyobi ngabahas ngeunaan 40 hadis anu ngabahas kautamaan Al-Qur'an. Anu ieu kenging nyetat dina kitab Fadhailul A'mal anggitan Syekhul Alim Al-Alamah Maulana Muhammad Zakaria bin Yahya bin Ismail Al-Kandahlawi. Dina muqaddimahna anjeunna sasauran. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musallian wa musalliman. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Mulia anu ngayugakeun manusia tur maparin ka manusia kurnia bisa nyarita. Terutama mantena Allah Ta'ala anu ngalungsurkeun kitab suci Al-Qur'an anu jadi sumberna nasihat, sumberna ubar, sumberna pituduh, katut muarana rahmat pikeun sakumna jalma nu ariman. Nu eusina hamu aya kamangmangan komo panyalewengan, Al-Qur'an anu lempeng nu bakal jadi saksi jaga pikeun sakumna anu boga kayakinan dina diajar jeung ngajarkeunana. Pemirsa kaum dangu sadaya, salajengna Syekh Maulana Muhammad Zakaria sasauran yen anjeunna nyanggakeun ieu kitab teh anu dina nyeratna rada gurung gusuh, tur ieu risalah teh eusina 40 hadis ngeunaan kautamaan Al-Qur'an. Anjeunna ngagulayun kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan bi amri diniha ba'athahullahu faqihan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Sing saha jalmana ti umat kami nu miara 40 hadis ngeunaan hal-hal agama maranehna, maka Allah bakal ngahudangkeun manehna jaga dina poean kiamah kagolong ahli fikih. Tur kami bakal maparin syafaat bari bakal jadi saksi pikeun maranehna. Imam Al-Qami rahimallahu ta'ala anhu netelakeun yen maksud miara di dieu nyaeta nyalametkeun tina sagala hal atawa ngajaga tina leungitna Al-Qur'an ku ngaliwatan tulisan atawa panalar. Mun ditulis laju disebarkeun ngaliwatan hiji kitab misalna, maka eta oge kaasup kana golongan jalma nu miara hadis sakumaha nu kaunggel dina hadis munggaran diuningakeun. Sedengkeun miturut Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala anhu yen maksud hafidho ala ummati nyaeta ngariwayatkeun hadis dibarengan jeung riwayatna atawa sanadna. Sebagian ulama deui nyaurkeun yen hafidho ala ummati teh nyaeta nepikeun hadis ka urang Islam sanajan manehna ge teu apal kana harti jeung maksudna eta hadis. Lajeng Syekh Maulana Muhammad Zakaria sasauran deui,
anu seja maca Quran kudu ngalaksanakeun adab-adaban, sopan santun jeung kata'ziman atawa ngagungkeun tur kudu takriman atawa ngamuliakeun kana Al-Qur'an. Cindekna yen nu maca Quran kudu ngarasakeun atawa boga rasa jeung pamadegan anu numuwuhkeun keyakinan yen Al-Qur'an teh kalam Allah, dawuhan Allah. Tur tamun keur maca Al-Qur'an kudu tumuwuh rasa cinta kanu gaduh kalamna. Lir ibarat hiji jalma nampa surat di kakasihna, maka nu kagambar lain eueuning surat, tapi nu kagambar nu ngirim jeung nu nulis eta surat nyatana kakasihna. Tah kitu deui Al-Qur'an kudu bisa kagambar dina implengan, yen nalika salah sahiji surat dibaca kudu tumuwuhna rasa banget cinta kanu ngadawuhkeunana eta surat, tegasna Allahu Ta'ala. Imam Ikrimah rahimahullah ta'ala anhu nalika muka mushaf Al-Qur'an anjeunna langsung ngalengger kepiuhan pingsan. Barang tos emut lanjeunna lajeng anjeunna gugah bari sasauran, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ieu teh dawuhan pangeran kami, ieu teh dawuhan pangeran kami. Ieu hal teh nuduhkeun bukti yen anjeunna banget cintana ka Allah ku ngalangkungan Al-Qur'an. Pamirsa kaum dangu sadaya, lajeng Syekh Imam Maulana Muhammad Zakaria nyaurkeun ngeunaan adab-adaban nalika maca Quran. Aya genep adab-adaban, genep adab-adaban lahiriah jeung genep adab-adaban batiniah. Anapun nu kaasup kana adab nu genep lahiriah diantarana nu kahiji kudu boga abdas. Meme urang ngaos Quran teh kudu abdas heula maring sampurna. Anu kadua macana teu rusuh, kudu anca, kudu alon, bari bener dina makhraj-makhrajna. Anu katilu usahakeun kudu bari ceurik najan bari api-api. Nu kaopat saregep dina maca ayat-ayat rahmat oge ayat-ayat azab, nepi ka kudu kagambar bener-bener lamun ayat rahmat kudu karasa yen rahmat teh nuju lungsur. Turta lamun kaitan jeung ayat-ayat azab kudu karasa lamun eta azab turun tuluy urang kudu meta pandang tayungan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu kalima kudu aya katawaduan, sabab lamun sok inggis ngaganggu kabatur hadena dina macana kudu anca lalaunan. Tapi lamun teu aya inggis kitu mah nya leuwih hade tarik dina macana, sabab ku tarik macana jadi boga ganjaran pikeun anu ngadengena. Anu kagenep sorana kudu genah kadengena, kudu halimpu ngawirahma ngalagenna. Turta ieu teh dumasar kana lobana hadis nu marentahkeun sapertos kitu. Laju nu genep adab secara batiniah. Saur Syekh Imam Maulana Muhammad Zakaria nyaurkeun, nu kahiji nalika maca hate kudu hadir, bari kudu tumuwuh rasa ngagungkeun Quran, tur kudu sadar yen Al-Qur'an teh agung tur mulia. Nu kadua hate kudu tumuwuh rasa ngagungkeun Allah, sabab Al-Qur'an teh kalamullah. Anu katilu hade ka hate kudu bersih tina rasa ham-ham jeung mangmang kana eusining Quran. Nu kaopat saregep bari merhatikeun kana harti jeung maksudna ayat nu keur dibaca. Ari nu kalimana hate kudu nuturkeun kana lisan nu keur maca ayat-ayat Allah. Mun pareng maca ayat kaitan jeung rahmat Allah geuwat hate kudu bungah bari miharep ka cangtingna eta rahmat. Mun pareng maca ayat-ayat ngeunaan azab maka hate kudu hariwang geuwat ngadua ka Allah mena panang tayungan ka Allah Ta'ala. Nu kagenep regepkeun bari khusyuk, anggap bari saestu yen Allah teh nuju dadawu. Pamirsa kaum dangu sadaya,
Syekh Maulana Muhammad Zakaria nguningakeun hadis kahiji ti antara 40 hadis nu bakal dibahas. Anjeunna sasauran nyutat tina hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, ku Imam Abu Dawud, ku Imam Tirmidzi, ku Imam Nasai, oge Imam Ibnu Majah. Anu ieu sumberna ti Utsman radhiyallahu anhu. Nu unggalna an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ti Utsman radhiyallahu anhu sasauran tos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panghade-hadena jalma nyaeta nu ngajarkeun Quran jeung nu diajarna. Pemirsa kaum dangu sadaya, saur Imam Syekh Maulana Muhammad Zakaria dina kitab-kitab hadis umumna hadis ieu sok ngagunakeun harapwa nu mibanda harti jeung ku hal eta maka ngandung maksud ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Eta teh dimaknaan yen nu diajar jeung nu ngajarkeunana sarua jeung meunang kautamaan. Tapi dina sapali hadis aya nu ngangge harap au anu mibanda harti atawa man ta'allamal Qur'ana au 'allamahu. Maka lamun kitu ngandung maksud yen salah sahiji nu dua eta tegesna nu diajar jeung nu ngajarkeunana bakal meunang kautamaan. Tetep pada dasarna dua nana oge bakal menang kautamaan. Lajeng Syekh Maulana Muhammad Zakaria sasauran deui, Quran teh dasarna agama Islam, tangtu ngajaga jeung nyiarkeunana teh sarua ngandung maknana jeung ngadegeun agama. Tegesna yen nu diajar jeung nu ngajarkeun Al-Qur'an eta sarua utamana jeung teu perlu dibejer-beaskeun deui dina nerangkeunana. Anu kadituna nu jadi udagan maksudna nyaeta gairah nyiar ilmu. Leuwih utamana deui gairah neleuman maksud jeung tujuan kandungan eusining Al-Qur'an. Anapun tingkat nu panghandapna dina lebah ieu nyaeta jalma nu ukur boga gairah maca wungkul kana Al-Qur'an tapi tetep kaasup kana kautamaan. Malah aya deui katerangan nu mantak kudu jadi hariwang saur anjeunna. Yen sing saha jalmana nu diajar Al-Qur'an tapi masih boga kene anggapan yen batur nu boga keahlian sejen salian ti ahli Al-Qur'an leuwih unggul atawa leuwih alus, maka anggapan eta teh sarua jeung ngahinakeun kana nikmat Allah anu mangrupa kautamaan nikmat bisa diajar jeung ngajarkeun Al-Qur'an ti Allah Subhanahu wa taala. Ku hal eta pisan tetela yen geuningan Al-Qur'an leuwih utama batan sejena. Jadi urang kudu boga kayakinan yen maca jeung ngajarkeunana eta leuwih utama batan nu sejena. Malah Imam Al-Qari rahimallahu taala anhu sasauran, yen sing saha jalmana nu ngapalkeun Al-Qur'an maka manehna teh geus kaasup nyimpen dina uteukna ilmu-ilmu kanabian. Kitu deui sasauran Imam Tustari rahimahullahu taala anhu, yen tanda cinta ka Allah baris dibuktikeun ku melakeun rasa cinta kana Al-Qur'an kalamullah dina hatena. Dina kitab Syarah Ihya nu dinukil ku Syekh Maulana Muhammad Zakaria, yen golongan jalma nu bakal dibere panangtayungan di handapun panangtayungan aras Allah dina poe kiamat, salah sahijina nyaeta jalma nu ngajarkeun Al-Qur'an jeung jalma nu diajar Al-Qur'an ti leutik laju paraksa riksa nepi ka kolot umurna.
Pamirsa kaum dangu sadaya, eta hadis nu kahiji nu diuningakeun ku Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kondahlawi anu ngabahas ngeunaan kautamaan Al-Qur'an. Mugia urang sadaya kalebet jalmi anu mikareueus, anu mika cinta, atur haat bari jeung gairahna muncul dina diri urang pikeun terus-terusan diajar kana Al-Qur'an. Tur lamun urang geus bisa sumanget ngagedur urang bisa ngajarkeun ka generasi-generasi kapayun ngeunaan Al-Qur'anul Karim. Amin. Ca